Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah Haji. Abah Haji. Jauh. Ih, naon jaya Abah Haji dirinya orang ge. Kenal Abah Haji? Dia nek naon sip gegeron be nyolontong be dia aing di dieu yo. Lain ya Abah Haji, kenal ya atau perlu bantuan Hansip atau siap? Hansip baheula mah mekanik yo. Bo. STM sakola baheula mah Hansip ge. Iya sit yo aing ngadekeun motor ieu yo ja kuncina teh dah ieu kudu pake kutang ieu mah. Pakai kutang sit. Sit, coba ke cokotkeun eta kutang tuh di buri tuh. Nya, buri mah tuh. Siapa Haji? Kakak kenangtung doang, gampang diberangin rumah. Ngokot utang segala macam. Saya nyaran Abah Haji tadi murintil kapipir ya. Mas kutang. Mana sit? Oh, iya. Tadi kutangna. Allahu Akbar. Naon ji kutang ieu mah? Kutang apa? Aduh, pamajikan Abah Haji dia mah sit. Kumaha gitu? Pan tadi tidak nyokot kutang cenah enak. Allahu Akbar. Karim, dia kumaha gitu ieu. Jadi mah kutang pamajikan aing dibawa-bawa ka dieu. Allah. Pancok Abah Haji tadi cenah ngomongna. Iya Mas Sip, kutang pakai tang. Maksud orang mah hese ieu sit, pakai kutang tang, lain kutang pamajikan. Lu ngomong ke tadi Jing. Atuh tadi ge ngomong ceulina dipake ge. Kumaha gitu? Salah gitu dak. Tadi ngomong napan teu bentes, kutang, nyokot tang gitu, ulah kutang, naon kutang. Nggak sit, burung dia serba salah pangitah nyokot kutang pamajikan aing. Dia naon kitu kayak main kopi apa nek naon? Ampun. Orang boga obrolan nih Pak Haji, orang penting juga pokoknya Mas. Penting mah yuk. Ngobrol lah. Ari dia naon Hansi teh. Jadi mah aing mah nyuruntul bae dia. Pohon Pak Haji. Ampun aing mah. Dikira mah inget Mas sorangan, hari Pak Haji apa Atuh bubur-busan bae atuh ngisi heulanan. Heula gitu Abah Haji. Ampun. Lain ya kali nama pugu Abah Haji boga omong kanen. Sebab dia panjaro sakedeung di jabatan lengser ya. Cok urang mah cok Hansip. Mending Abah Haji nyalon, dunia di mana pakaya di mana geus kacukupan disebut sugih galinduan eta Abah Haji. Pas jadi calon kepala desa mah. Cocok kurang mah. Karuhan sit ari masalah pakaya musulah diomong meureun Abah Haji mah nyaho meureun hitungana ka Arabe ge 8 kali. Atuh lain bingung nama ieu saha nu kan dukung Abah Haji ieu. Bingung eta mah Abah Haji mah kos kitu mah. Atau nges tenang Abah Haji, Hansip jadi garda terdepan kemenangan untuk Abah Haji luar biasa. Jaro toreng mah nges ulah teh kenal sitam didukung, nges bau di masyarakat nges hapuk. Nges teh ngatepkeun Abah Haji bae. Atuh sit ari bener cenah hitungana Hansip ngadukung urang mah ieu jadi nyalon jarok gitu. Atuh geus teuing hayu Abah Haji mah ngilu cuman ieu strategina naon ieu Hansip yo. Naon Abah Haji masa bingung-bingung. Zaman kuari mah yang penting mah masyarakat mah Haji cocokan ku duit. Kok cepet cicing masyarakat mah kayak ngadukung tenang eta mah strategi Hansip jitu. Jahe dia sip kuari dikira aing mah deboloon orang jaga agak de politik nama ieu. Emang zaman kuari mah amun teu jeung duit mah segala naon ge hosit bener bae. Salut aing. Nges kieu kumaha ieu kuari keterusan ieu hayu. Mah, coba panggilkeun kopi deh Bapak ya. Haruleung amat sarena ieu. Ngopi Beijing pateureun perasaan mikiran naon kitu. Atepan mama, ieu Bapak mal kebal ke lengser, ieu Bapak keur nyari strategi ieu ameh masyarakat milih Bapak deui. Ku duit ge Pak, ku duit zaman kuari mah. Segala ge ku duit, kabotak-botak Bapak mikiran. Atuh duit di mana jeung mah? Bapak ngarokok ge sapopoe men tadi mama. Mau di mere masyarakat. Duit di mana duitna? Makanya Pak, otak dipake. Pokoknya mah di akhir jabatan ieu Bapak kudu loba menang duit. Atuh kumaha mah carana kumaha? Coba kumaha carana? Pusing ya Bapak mah pusing. Atuh sugan mama boga simpenan gitu teu. Simpenan naon deui perasaan aing Bapak simpenan be nu diomong. Lobakeun proyek Bapak teh ya.
Ulah simpenan bae, simpenan nu diomong. Simpenan naon deui? Oh, omahnya. Oh, apa mah teu kapikiran tadinya eta mah. Jak kopi mah Bapak geus beak 5 gelas. Ya gajing menang proyek tadi ngechatin Ros can gajihan. Oh, gitulah Pak. Loba neangan proyek. Nunggu kamari geus pokon mah can kabalikin modal. Ah, mamang mamarahan bae. Amun bener mah ya Pak Haji Epul nak nyalon, tinggal hansip ke masyarakat, diketokan tiap dapur ku hansip. Pokoknya mah wayahna minta tulung hansip di awal jeung akhir. Dukung Haji Epul, tenang, diperjuangkan Pak Haji mah ku hansip. Oh bener sip. Nges gerak itu burung, gerak ieukeun kuda ku hansipan itu. Ari Abah Haji mah terima beres nya. Nges gerak lempangan itu. Atuh pogo Abah Haji lempang-lempang kumaha lempang maksudna? Ya kudu meureun ajeng bensin segala macam atuh jeung ngarokok gampang ngarokok mah teu bensin. Pira ku lempang bae dampal suku hayang cara roplok. Sip ari kitu mah. Ke jeung meuli bensin. Ku Abah Haji dibere. Ya. Cukup sakitu ge nya. Atuh pira aku Abah Haji neka masyarakat mau duit gocap atuh jeung ngarokok-rokok acan. Astanaga si hansip bener-bener kana duit. Atuh Mata duiteun. minta tulung ke masyarakat keton beleungeun atuh mah teu digebuk ku masyarakat hansip. Geus eta geus 100 geus sira lempang itu. Ku Abah Haji geus dibere eta sakitu. Kalau mah tambahan ieu. Oh, wah, deuleu Oh, wah. Tenang dina bokor, tenang dina bokor. Oke Abah Haji, orang keliling heula ke masyarakat berunya gerak cepet lebih baik gitu Oh, geus areta mah. Cuman benernya. Jangan pijakeun masyarakat supaya bener gitu. Oke, siap. Dukung Abah Haji. Eta jubur tawas, ragag. Yes. Alhamdulillah alamin. Bare duit 100.000 jeung setan yang keliling ke masyarakat. Bodoh teuing denek eleh nak menang dia. Bodoh teuing atuh mendingan jang kasih arin aing. Assalamualaikum, Bu Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enon sip. Pokok kadina mah ya boga perlu Ibu Ketua ya nak kayak pemilihan jaro, Bu Ketua. Oh, nges gerak di heula ka dieu pancet. Oh, mun. Ha, sok gerak deh, sok mangga. Terus non sip yang nek diomongkeun gitu. Pokok ya nak kayak pemilihan jaro deui, jaro nu anyar, nyan ya hansip mah moal ka jaro mul toreng. Sebab capek dikisaan ku jaro eta mah nya mana pageuh, nya mana pahit. Saha kitu sip? Hansip nek ngadukung saha? Atuh eta Ibu Ketua Haji Epul anu boga sawer aur-auran anu geus ka muga haji 8 kali eta jelemana po eta mah boga jelemana bagur. Oh, atuh stay sip. Ibu Ketua mah asal aya duitan bae. Atuh tenang masalah duit mah bo Haji Epul mah atuh jor-joran kena duit mah. Tulang jaro mul torengnya mana pahit dong si mahoni bae. Sekolah arahan saya mah. Makana ya Ibu Ketua ya tim Ibu Ketua arahkeun grup PPKN. Ya, tah milih Haji Epul. Geus tenang bae pokona mah aur-auran bae Haji Epul mah. Naon PPKN? PKK meureun. Pohon PPKN mah lain sakola lain baheula. Oh, geus ke tenang siap. Ke diarahkeun. Wih, mana ieu dak ieu? Aduh, aing dak ieu lempeng teu ieu. Weh, kenaon teh sejaro tutumbenan saya tah. Mau tali rapi jeung naon teh ngeuneuy mana kitu. Woi, Ro, kenaon? Boga proyek betul kencak-kencak hansip, sorangan bae ngukur. Kabeneran ya sip ka dieu, bener be. Coba ukur tanah ieu ka ditu ke ujung ka ditu. Atung ke Jakarta ke datang, gampang dibere dahareun mah atuh cenginum. Karak cilaka atas curug lanjut gitu dikeneh bae. Ngomong-ngomong duit bae geus kira ukur bae hand duit embung. Weh, atuh siap masalah duit mah bawa atuh nomor 1. Woi, belah mana Ro? Belah mana? Atuh eta bendera tarik kan maka kena gawir kan itu, yang urus dia. Iya. Oh.
Hubul teh saya ngukur-ngukur ya. Lain diri tuh kan dia seberapa meter sih eta? Berapa meter teh kira-kira eta seberapa meter? 700 meter. 700. 700? Oh, kabehna. Lain ini neknya naon ya sabenerna kitu ro jaku perasa ngirit amat ieu ku panjang-panjang teh neknya naon. Bugu nek nyen gorong-gorong Bapak Sip, nek nyen gorong-gorong. Sing ulah bagus-bagus. Lain kira-kira eta semen 10 sak sip eta nyampe 700 meter eta. Semen 10 sak. Atunya lagu naon 700 meter 10 sak. Semen nek di aur apa nek naon? Atuh laku ge kanang ember 10 sak mah. Gorong-gorong asal lapel doang hayang rempag. Nges sering sip, cukup tuh cukupkeun bae 10 sak eta. Walan ngalen teuing persaing 10 sak. Pake 10 sak kunaon ke ragag. Sip, kadeula mana kadeula. Nyong colon be kadeula kadeu. Naon ro? Hayang duit mung. Atuh hayang duit mah. Yo, purah tadi ngukur tah. Piraku salamar doang. Atung kepan urang ieu proyek can jalan, makanya semen 10 sak eta urang jadi-jadikeun. Cengan maneh ngasaan kitu. Tambahan deui mana 100 mah. Geus 100 bae lajeng meuli naon bae sukro tah. Kapenting sip maneh kanu Bapak. Kumpulkeun tim Bapak nu keur ieu teh ya. Bapak dek ngatur Naon strategi? eta strategi eta. Ngomong ku karabat nu kabeulan. Jadi tim Bapak nu keur ieu teh urang kumpulkeun. Ieu Bapak nek pencalonan deui sip. Alhamdulillah ro atuh siap Hansip mah pokona mah. Nek kasaha Hansip nyalindungna mulen ka Jaro mah. Tetep Hansip Jaro nyalon, Hansip jadi garda terdepan bagi kemenangan untuk Jaro Toreng. Oke siap Pak Jaro. Siap Sore nya. Nu hade. Kantong duit nasi ragag. Alhamdulillah aing ti Jaro Mul Toreng menang. Ti Haji Epul menang. Geus teuing cenah basana cenah keliling ka masyarakat hayang amat teuing. Uga we jeung setan keliling beureut ting eleh los, modar los. Beh calon ka roblok kabeh. Katipu ku Hansip nu gagah mah beuh. Messi. Jangan lupa